Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana orang masih kena tiasa petepang dangu deui tiasa sasarangan deui soksana semua di comantara ngalangkungan channel sisma bakekok. Alhamdulillah dina dinten orang teras gede hanca dongeng anu manes saban wayak ieu dina jejer si peloy karya Carsun Bakekok dina bagian anu 167. Mudah-mudahan koyana ieu acara dongeng teh singa jantenkeun panglipur kalbu panggebaran mana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana disuklakna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda eta-eta ngaumulai seni urang seni tradisional Sundanya. Mitra seberarti nyangkolong tiga waktu semangat atuh urang dilajengkeun wae dongeng Sunda teh wilujeng dangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan. Rung ah. Eta teh alas nu dewek euy nah make dicokot ku maneh atuh. Memang alas ilaing ngan lamun geus aya dina deungeun ilahi leungeun dewek berarti milik dewek hartina ilaing nu kudu mayar. Ceuk eta jalma lalengahkan bari harita nyieukeun senok anu maksudna eta alas teh rek langsung didahar tapi barang harita sungutna geus calawak leungeunna geus ngasongkeun senok kana paleba bibirna harita dak dumadak leungeun si peloy anu teu kanyahoan datangna ti mana ngan anu jelas gerakanna teu kanyahoan harita nyokot eta piring terus ngadadetkeun bala-bala kana paleba bibir eta jalma sakalian jeung senok anu dipakena tadi lepel cuk eta jalma berkisan bari semu bolotot nakeranan lantaran kajejelan sungutna ku bala-bala tilu siki dina sungutna. Si beloy harita langsung minta senok ka si Nini. Mak. Minta senok ieu aduh. Wing parti tadi teh. Mana si emak harita anu buru-buru pangyokotkeun senok bari rada ageter awakna. Sabab tetela jalma anu kakarak datang ieu teh boga pangarti anu luar biasa kitu ceuk pikiran si emak. Mangga ne ujang, mangga ieu. Ceuk si emak harita. Si peloy harita deker ngadahar sangu anu tadi sempet dicokot ku jalma-jalma. Sedangkan dua piring deui harita dibikeunan ka Dewi Angrum jeung ka Andini. Sedengkeun jalma anu beberkisan teh harita dak dumadak amek lantaran si peloy anu geus ngarebut sangu terus ayeuna keur didahar leungeun anu jebrag harita ngagebrag kana palebah bangku anu dipake nyinekel dengan sangu ku si peloy. Kurang ajar sia ngaganggu ku aing rek nyatu deuleu gebrag eta meja harita digebrag nepi ka alas Andini jeung Dewi Angrum katut alas si peloy harita ngancul ka luhur. Dan untung Andini katut si peloy sararea sigap nyekot eta piring supaya entong ngacreng tur ieu. Andini jeung Dewi Angrum harita teu malire jongjon we dalalahar ningali si peloy oge sarua sukuna malah dikaluhurkeun sagala si peloy mah. Dahar sasalebekan pogot nakaranan jiga-jiga eueuh masalah cikeneh jeung eta jalma. Atuh puguh jalma anu nangtung bietos ngagebrag meja sakerung lantaran jalma anu aya di hareupeunana teh sigah teu kapangaruhan ku manehanana anu katinggal digaralak. Kurang ajar. Hajar barudak. Ceuk eta jalma di tengah hajar kasih peloy kanu keur tumpang kaki bari jeung dahar cacelebekan. "Oh Kang, urang hajar tuman ieu." Ceuk eta jalma bari leumpang ka tukang si peloy. Si peloy hare-hare sugan ngareret seutik oge. Samalah jalma anu aya di warung eta aya sabaraha urangna harita ngageser tur ngadeg-deg lantaran sieun kabarerang ku eta para jalma anu geus memang amaranehna apal kabeh. Kurang ajar sia. Kiu eta jalma anu di tukangan si peloy harita ngahamatkeun bereupna anu maksudna rek ngetig kana loba punuk si peloy tapi orok kaya si peloy harita sakolebat
make gerakan anu teka tuturkeun ku panon si Peloy geus ngawelan sungut eta jalma bari leungeun eta jalma harita dibetot ka hareup nepi ka nyolodor di punakna si Peloy harita. Gampaleungeunna dicekel ku si Peloy terus dibere bala-bala sedangkan sungut eta jalma anu keur calawak harita langsung didedatan ku bala-bala aya kana duana. Sanggeus kitu si Peloy harita ngacengkangkeun eta jalma ka tukang hiuplak jeligjeg eta jalma langsung ngagibru di tukangan si Peloy harita. Peloy deker deui we harita teu malire ka jalma anu keur labuh atuh puguh we. Jalma anu opatan harita tinggal ieu ka salah saurang anu nangtung tadi pangheulana. Kang, ieu jalma lin sembarangan Kang. Ceuk eta jalma ngaharewos. Aing nyao. Odaran langsung lah tuman. Ceuk eta jalma harita. Serpet. Nyabut pedangna. Anu ngagaplek dina tonggongna sedangkeun duanana babaturanana harita nyabut bedogna anu ngagaplek dina cangkeng. Pedang anu panjang harita disodorkeun ka si Peloy. Sedangkeun si Peloy anu keur dahar hare-hare we. Barang ningali pedang nyolodor kana pelepah beheungna. Kurang ajar. Montong jongjon sia nyatu deuleu. Lamun mung paragat ieu nyawa deuleu. Turun sia. Bang padu hareupan jeung aing. Ceuk si eta jalma ngancam-ngancam ka si Peloy. Si Peloy harita bae ngareret ngomong. Maksudna naon ieu teh make jeung nyodoron pedang ka aing? Ceuk si Peloy hare-hare harita teh. Laguk si Peloy nginum. Tuning teu siga-sigah manehna keur diancam. Atuh puguh jalma anu ngancam eta ngadan ngahegak amarahna keranan bari ngayunkeun eta pedang nu maksudna rek dikesetkeun kana beungna si Peloy anu geus nempel di tadi keneh. Tapi ku gerakan anu teu kacilere ku si eta jalma si Peloy ramo-ramona harita geus nyangkeh kana eta pedang. Terus eta pedang dirius ku leungeun si Peloy. Trak. Pedang harita anu nyangkeh dina tikoro manehanana. Dak demadak ngucur jiga cai timah anu kapanasan. Atuh pugu. Sararea oge harita ningali gerakan si Peloy tur mampu ngalelehkeun eta pedang anu katinggalan seukeutna keranan ku leungeunna. Jalma anu nyodorkeun pedang dak demadak kalesotkeun eta pedangna nangtung bari molohok tur letahna semu ngaleel sagala rupa jiga mewet lantaran ku kagetna ningali si Peloy kawas kitu. Si Peloy harita nangtung. Kumaha lamun geus kieu euy? Eta bedog betekok eta rek dibawa ka mana tah? Ceuk si Peloy bari nunjukkeun bedog anu diasupkeun deui. Henteu gan, henteu. Ceuk eta jalma bari unur-unuran, berangbang. Jalma nu duaan harita ngacir, buleud. Lantaran sieun dikumaha-kumaha si Peloy. Si Peloy harita neuteup ka jalma anu tadi ngagoler. Tukangeunana. Eta jalma nu ngagoler oge sarua unur-unuran. Sanggeus kitu berangbang. Si eta jalma langsung ini tumpat ninggalkeun eta pangheulana. Sedangkeun jalma nu nangtung di tadi ngadon ngelucur katingali sukuna ngadeg-deg. Berarti maneh ayeuna mah nu ku aing ieu. Ceuk si Peloy harita. Ari maneh beuki bekok colok henteu? Lamun maneh beuki bekok colok, wae ngek dibejakeun ka Kang Cipong. Soalna manehna mah boga bekok colok nu ampuh. Ceuk si Peloy harita bari nyowel kelekna terus didedetkeun kana eta irung eta jelema. Atuh jelema puguh we bere kelek si Peloy anu ngesang kawas kitu mah langsung panona beunta tur melotot ngoburilek ka tempo babadasna pakating ku bau teuing kumaha. Kan jelas eta jalma teu wani ngalawan ka si Peloy. Ampun. Kok aing diampunan, tapi sama me ampun, maneh hayang ieu yeuh. Ceuk si Peloy harita bari nongeng. Sanggeus kitu si Peloy harita tepakan kana beuteungna. Tekung silila aya angin gas anu kaluar tina bujur si Peloy. Jalma eta harita nutupan irungna tur sungutna siga anu kembung
lantaran ketinggal direk utah. Bau cek eta jalma harita. Tah lamun geus kitu rek kumaha maneh ayeuna? Hah, rek ini? Cek si Peloy harita beri nyampeurkeun. Ampun. Cek eta jalma beri luak liuk. Ningali babaturan geus eueuh. Cungklang, cingkleng, terus mundur ka tukang. Berelat eta jalma langsung init sanggeus dihitutan ku si Peloy. Peloy jeung nu aya dirinya kabeh saleuserian. Ningali jalma anu sukura buleud lantaran init ninggalkeun eta kabur. Sanggeus kitu si Peloy jeung Dewi Angrum teu lila dirinya teh. Lantaran si Peloy jeung Dewi Angrum anu memang hayang buru-buru nepi ka Ciparaya anu setengah poe deui. Manehna bakal nepi ka Ciparaya. Sanggeus pamitan si Peloy harita sanajan loba jalma anu hayang keneh ngobrol jeung si Peloy. Tapi ku si Peloy dari tanggapan. Lantaran memang manehna keur buru-buru, jadi si Peloy harita keneh langsung ararinit. Ayeuna kacaturkeun di Ciparaya. Juragan Karim oge nu jadi pamajikanana. Katut Kibaratasena adu geus ngabejakeun saha atanapi jati dirina Kibaratasena. Juragan Karim acida pisan bungaheunana tur Kibaratasena anu tetela geuningan ieu teh lanceukna pamajikanana atanapi ipar manehanana. Kibaratasena oge kacida bungaheunana sabab ditepungkeun deui jeung anu jadi adina dina waktu ayeuna anu geus puluh-puluhan tahun teu papanggih jeung nu jadi adina anu ngaranna Mayang alias Amu Karim. Teu nyangka Akang Mayi bisa papanggih deui pakokolot kieu jeung nu jadi adi. Bari teu disangka-sangka deui. Mohon Kang. Ke. Nguping-nguping cenah ceuk Nyi Mayang adi Akang. Ai Karim teh osok ngobatan. Sumuhun akhir-akhir ieu mah. Nah, akhir-akhir ieu mah. Mohon Kang, margi Kang Karim teh kawi teh mangimpen. Impen. Impen kumaha? Darak-dak harita Juragan Karim kabejakeun timiti manehanana papanggih jeung hiji jalma anu dina impian terus mere wejangan tur akhirna mere cincin anu dipake ku manehanana. Tapi cek Juragan Karim hiji waktu eta cincin teh bisa dipake tur digunakeun dina ilmu apa tugalan jeung oge bisa pake apa. Gua keyakinan kawas kitu nu antukna Juragan Karim coba-coba. Tapi bener naon anu dilaksanakeun ku Juragan Karim tetela ampuh obatan sawara urang teh cager dak kumadak pada hari itu. Kibaratasena harita ungut-ungutan. Hebat. Kira-kira saha cenah tah nu aya dina impian teh? Ai nu aya dina impian nyaeta mangrupakeun satria anu ngaran Raja Pinaha. Bener. Oh, hebat atuh kitu mah nya. Nya syukur we lah. Susuganan we bisa manfaat atuh. Mohon Kang, amin. Akang ge sabenerna mah. Kunaon Akang jadi robah. Akang teh tetela nu tadina nganggap diri Akang teh pangjagona. Diri Akang pangsaktina. Tetela. Dihareupeun budak kamari sore Akang teu walakaya teu bisa kumaha-kumaha.
yang harapan jalma anu ngaranna si Peloy. Nanaonan akang teh geuningan. Tah tidinya akang mikir tetela geuning. Di luhur langit teh geuningan aya keneh langit. Di satukangeun jalma sakti tangtu aya keneh jalma anu leuwih sakti. Mantukna akang ngalalana tur akang ganti ngaran akang di tempat ngalalana teh anu ngaran Ki Kardun. Tujuan akang ngalalana kahiji tadina akang kabur nyingkahan si Peloy anu geus ngelekeun akang. Tapi dipikir-pikir si Peloy mah mungkin ku akang bisa dihindarkeun. Si Peloy bakal mangihan akang nepi ka mana wae oge. Wantukna akang sadar. Akang mutuskeun arek menta dihampura ka si Peloy. Harita pernah kadenge ku akang si Peloy teh jeung anu jadi awewena anu ngaran nyameureunnan kasebut namun ayeuna mah alo akang eta teh. Dewi Angrum oge Andini anu mangrupakeun anak akang keur nuju ka ieu tempat. Akang mutuskeun arek ka Ciparaya. Sakumaha anu kadenge ku akang di si Peloy. Akang arek menta dihampura ceuk paribasana rek dibeureum rek dikoneng ku si Peloy. Tetep akang timulai harita geus mutuskeun ngagurat taneuh yen tobat. Moal arek sakali-kali deui akang nyieun kalakuan anu nirca. Kalakuan anu memang ngarugikeun ka balarea. Itu ye. Aduh. Bagja kumanjangan atuh Kang. Bagea we. Keun. Masalah si Peloy akang ayeuna rek kitu rek kieu jeung si Peloy ngan yakin saur pamadegan abi si Peloy hiji jalma anu bijaksana Kang. Komo deui ayeuna akang terang babalik pikir atoh netang tu keur si Peloy. Ya mudah-mudahan ye. Ayeuna mah kieu we Kang. Akang tingawitan ayeuna ulah incah balilahan ti ieu tempat. Kahiji di ieu tempat teh memang teu aya kokolot, teu aya sepuh, teu aya naon. Keun. Masalah itu ieuna urusan abdi jeung nu jadi pamajikan. Nyaeta Nyi Mayang beureun. Gabrug. Harita Ki Baratasena gagabrug ka Juragan Karim. Oge kanu jadi adina nyatana pamajikan Juragan Karim anu ngaran Nyi Mayang. Hampura akang teh geuning. Akang salama ieu teh silo ku harta, silo ku kadikjayaan, hingga akang teu ningali jalma anu kitu kieu. Akang geus nyieun ngalakukeun kasalahan. Nuhun pisan ye. Ceuk Ki Baratasena harita. Nya Kang. Sami we abdi oge nganuhunkeun pisan ka akang anu tos kersa balik pikir. Nya aya timulai ayeuna mah akang. Sakumaha anu dicarioseun tadi ku Kang Karim. Pamugi akang ulah kainca balilahan urang di dieu riung mungpulung sareng abdi. Nya. Deun. Akang hayang papanggih heula jeung si Peloy sakumaha niat akang samemehna. Antukna dina peuting harita. Ki Baratasena jeung Juragan Karim katut anu jadi pamajikanana kacida pisan bungah nasarea.
lantaran tetela kabeharana oge ayeuna geus manggihan jati diri. Nah, Juragan Karim geus manggihan jati diri na kualatan manehna jadi tukang obatan. Pamajikanana ayeuna sarua geus manggihan lanceukna anu pernah diomongkeun baheula yen leungit lanceukna hiji-hijina teuing ka mana. Sedengkeun Ki Baratasena jelas manehna anu paling diuntungkeun ayeuna sabab nyampeurkeun ka Ciparaya teh geuningan ngadan papanggih jeung dulurna sing horeng anu ngelehkeun manehanana oge tetela geuning kabogohna nu jadi alona anu ngaran si Peloy. Oge teu tanggung-tanggung manehna bunga lantaran Dewi Angrum anu jadi solat sobat dalitna ayeuna nyaeta sobat dalitna anakna anu ngaran Andini teh tetela geuningan eta teh dulur. Ada teuing bungahna Andini jeung Dewi Angrum lamun nyaho yen Andini teh anu salama ieu jadi anakna Ki Baratasena mangrupakeun sapupu manehanana atanapi adi jeung lanceuk. Kitu maranehanana kabungah ayeuna. Sedengkeun si Peloy anu masih nikreuh we di perjalanan bari loba heureuy itu ieuna. Tapi kaduanana oge harita Ciramai saleuserian ngadenge si Peloy anu memang loba pisan heureuyna dina waktu harita. Urang sakedeung deui ge tu geuningan waktu teh anu teu karasa geus sore deui rek ka magrib yeuh. Tuh nya pepedut oge katempo. Aduh. Oh, daerah Ciparaya geus katingali ku urang. Aduh, kacida pisan bunga. Nah, Kang yeuh pelas lamun kieu mah. Ceuk si Peloy harita bari nyengir. Kang Peloy, alhamdulillah itu kampung Ciparaya geus nenglang dihareup Kang. Nya euy. Tapi tong aneh. Maksudna Dewi Angrum jeung Andini areureun terus neuteup ka si Peloy. Urang bakal dibagiakeun ku hiji tamu anu aneh. Jalma anu aneh. Kalakuanana oge aneh. Tur aneh-aneh. Kang mah ari nyarios teh sok rarane. Kapanan ayeuna malah lakuan anu aneh. Ceuk si Peloy harita kadon cikiki ke seserian harita. Andini nu milu seuri harita bari jeung hatena mamikir naon anu diomongkeun ku si Peloy teh estuning jadi teka-teki keur manehanana duaan. Dewi Angrum harita pok ngomong, Kang, ari nyarios teh teras kunaon atuh nu aneh teh? Urang ayeuna teh keur didagoan sabenerna mah. Netang tos atuh Kang didaguan ku Amat sareng Ambu. Tapi lain eta hungkul. Dewi Angrum harita ngerungkeun alisna. Memangna Akang terang. Nya tuh bentak uing ngomong oge geus apal. Urang ayeuna teh diadagoan ku hiji jalma. Saha kita ngetinten Kang? Pokona mah hiji jalma we. Ceuk si Peloy anu teh nyebutkeun hiji jalma teh saha. Anu namah kapanasaran ka Dewi Angrum jeung Andini. Pok Dewi Angrum harita ngomong deui. Akang mah saha kiten-kiten Kang? Mohon Kang, saha tuh? Ceuk Andini oge sarua miluan ngomong. Maneh awewe duaan garilis yeuh. Kira-kira lamun urang dikawinkeun duaan beureun jadi panganten barengnya kumaha nya? Aing ngadaek henteu. Ceuk si Peloy kalau ngomong nu lain-lain atuh jekuk harita Dewi Angrum meupeuh kana pelobah. Pupeuteyan si Peloy bakat ku gergetna karanan si Peloy aya geus ngomong kawas kitu. Akang non teh meni non teh dah sok geuleuh kitu teh. Ceuk Dewi Angrum harita bari tika karakter. Aduh, lamun geus ningali Dewi Angrum kawas kieu yeuh. Jadi hayang kawin duaan. Ceuk si Peloy harita beuki we nyalenen harita teh bari dungdak dengdek sagala rupa.
Si Peloy harita nyepeng kana leungeun Dewi Angrum. Encak atuhuna. Bari pahareup-hareup. Dewi Angrum harita geus teu bisa kumaha-kumaha deui. Harita deg-degan harita diteuteub ku si Peloy. Angrum, Naon Kang? Cek Dewi Angrum harita bari kuredap-keredeup. Lantaran era lai beungeutna harita. Lir ibarat goreng udang dina hatena Dewi Angrum hayang nyumput kana taneuh nyumput lantaran era ku si Peloy. Ngan teu bisa da geus kumaha deui atuh. akang geus ningali kana hate anjeun Angrum. Hate anjeun teh lir ibarat bentang anu kudap-kedip anu mere rasa hariman kana hate akang. Kang teh naon maksudna? Cek Dewi Angrum harita beuki meureuh deui lantaran omongan si Peloy anu mantak deg-degan kana hatena. Akang ayeuna anu memang aya deh sahareupeun anjeun geulis. Anjeun teh mangrupakeun wanoja anu ku akang dianti-anti. Salira mangrupakeun hiji wanoja anu ku akang ditunggu-tunggu. Dewi Angrum meureuh deui. Tara-tara cek pikirna si Peloy ngomong puitis kawas kitu. Sedangkeun Andini harita imut ngagarenyu di satu kangeunana Dewi Angrum. Atuh puguh we. Dewi Angrum asa muriding ti koro antarapi punukna harita. Lantaran si Peloy anu neuteub seukeut kamanehanana. Kang Peloy, naonan ieu teh? Cek Dewi Angrum harita beri tungkul. Beungeut anjeun Angrum anu lir ibarat bidadari. Siak harita Dewi Angrum nyiak beungeutna. Dipuji kawas bidadari kitu ku si Peloy. Tak demajak Dewi Angrum harita cacakar sukuna kana taneuh. Dina hatena hayang ngaliang terus nyumput keluar dina sisi laut kitu kahayangna mangan teu bisa. Angrum, Cek si Peloy harita bari nyibakeun buuk Dewi Angrum anu ngarumay. rambut anjeun anu ngurei kawas kieu ngajadikeun hate akang nut-nutan. Akang mah Cek Dewi Angrum harita teu kuat hayang seuri. Sajabading ti kitu teh era ku si Peloy. Si Peloy harita neuteub deui ka Dewi Angrum. Anu sama sakali teu wani padu teuteub jeung si Peloy mah. Angrum, Si Peloy harita nu geus beuki wani ayeuna mah. Ngangkat gadona Dewi Angrum anu keur tungkul. Dewi Angrum harita anu kadeg-degan hatena. Asa ditonyokan ku peureup jalma-jalma anu aya kana 10 urangna. Dagdingdug dina angeunna harita. Lamun kongang mah Dewi Angrum harita hayang ngajengkang nyumput dina cai. Tur teuleum nyingkahan si Peloy. Tapi sabat rurateret memang eueuh cai. Bingung deui keur Dewi Angrum. tetela geuningan. Anjeun teh mangrupakeun hiji wanoja anu jadi tumpuan hirup akang. Yeuh tempo. Dada akang nepi ka asat nod-nodan yeuh. Jika useup, jika jeujeur anu disorang ku lauk beunteur. Dewi Angrum harita beuki tungkul. Dina hatena hayang seuri ku kalakuan si Peloy. Andini harita nyikikik tu kangeunana. naon Kang Peloy teh? Cek Andini harita nu kadenge ku Dewi Angrum seak. Dewi Angrum harita nyeak beureum beungeutna harita. Dewi Angrum teu kuat manehna hayang nyumput we dina eurih harita teh. Angrum,
ayeuna mah akang geus teu kuat. Ari akang teu kuat naon? Cek Dewi Anggrum harita neuteub seukeut ka si Peloy anu ngarasa aneh nyebutkeun teu kuat. Akang teh asa ngrebek beuteung Anggrum.